Assalamualaikum barudak kembali lagi bersama Mang Idrus tah ayeuna Mang Idrus rek nyobaan dahar ricis ai sugan teh naon ricis teh aing mah teuing daging naon kitu nya, daging hayam chicken barudak chicken anu 5 ribuan tah pedah ieu mah jadi 100 ribu ricis mah. Tah teu pati lila barudak Mang Idrus geus dahar deui tuh. Aing mah teu kagok lamun dahar nasina teh teu cukup ku hiji lamun ngeunah nya. Lamun ngeunah mah 2, 3 bisa jadi 4 tuh, kot digeregetan kitu dagingna kot ngeunah ai. Tah barudak lamun, chicken biasa mah biasa ningan caosna teh 1, 2 tingali ieu mah caosna ge kot beureum kot seuhah, kot kana letah teh kot asa bergoyang-goyang gitulah, lada tapi nikmat gitulah hayang deui nya. Tah ieu teh barudak urang teh teu sorangan ka mall teh, tah ieu teh jeung pamajikan jeung sodara kitu nya. Da lamun sorangan mah aing teu hayang da teu bisa cara mesenna. Da eta mah lamun pesen nu kararitu mah pamajikan barudak da di mana-mana lagi lalaki mah tinggal dahar, tinggal nyatu, tinggal huapkeun geus heula sakitu videona. Bye-bye.